Ayaku nikmat menang rejeki balik capek ti sawah pas erek balik ka imah pisan aripek teh digararoan ku tetangga anu balalager kadia cenah oge urang miluan dahar komo we atuh teu era-era emak mah miluan we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung mak Rabe tuh tingali baraya itu tehnya para tetangga emak kaparengan pisan atuh da bieu teh emak kakara balik pisan ti sawah cacapean teh geuninganan tapi da lain pulang barang gawe anu matak capekna mah geuninganan leumpangna bakat ku jauh era sih sabenerna mah rek miluan dahar teh da sababna miluan mayarna naon teu miluan masakna nyaho-nyaho kariam we tuh tingali jeban meni pikabitaeun teh menuna teh beuh jeba aya goreng jengkol sagala mau bari jeung sambalna sambal tarasi mah abongnya emak bari videoan tingali meni disungkun gerak ku para tetangga teh dina marek mawa saeutik daerah pek magera song ku ieu lalabna song ku ieu sambalna song ku ieu laukna tah cenah kerupukna oge sakalian ya Allah Gusti ting padahal mak teh da lain jelema rewong tapi da alhamdulillah atuh ka atoh-atoh emak ieu mah aya keheulaanan ieu teh loba-loba teuing mere hulu teh meni tepi ka 3 bukur kieu awaskeun heula dua siki geus sakieu ge cukup tuh tingali engke mah pastina mah sanguna ieu teh yap baraya urang dahar heula bismillahirrohmanirrohim aduh aya lalab anu menggoda pisan tingali ieu mah selain ti jengkol anu geus mang pirang-pirang heubeul emak teh mangihan emang da asa geus jarang tangkalna teh asa geus jarang anu melakna teh eta baraya lalab jaat ngora keneh heg menang ngulub deui meuni hipu demina oge baraya menikot asa nikmat teuing ieu teh nikmat kumaha atuh halatisan kajaba beuteung anu kosong teh daharna ngariung deui ieu mah tingali tuh resep we pokona nama baraya sabenerna mah ieu teh bari ngarariung kieu teh da bari tunggu pare nya ieu oge dipangliwetkeun teh kudu boga pare dadah keur aya milikna meureunan milik loba bangsal mah nya atuh piraku we teh ngaliwet-liwet acan hehe pokona mah bakal barokah ieu mah da katampa pisan insyaallah taun engke mah geura ngalobaan bangsalna oge amin ieu baraya tingali anu kabita henteu ningali emak dahar kieu ieu teh sanguna oge aya 2 versi aya sangu liwetna aya sangu akeulna malahan mah samal tarasina ge aya 2 rupa aya ku milik keur mah encan nyawalan mah teh jeung para besti sawalna geus kaliwat lila tapi geuningan acan aya acara kumpul-kumpul mah ieu teh atuh da emak jeung para besti emak teh masih keneh baroga kasibukan masing-masing geuninganan ayeuna mangih sangu liwet nyawalan pokona mah nikmat mana yang kau dustakan we ieu mah tingali beres dahar ieu disampakeun caina ge tuh cai teh anu haneut keneh anu haneutna teh meujeuhna teh pisan ada ieu bubuhan sawal keneh geuning baroga kakaren ieu teh dikalaluarkeun kakarena oge heg da aya kakaren anu pikabitaeun teh ceuk emak mah cocok pisan pulang dahar teh tuh tingali ieu manisan cangkaleng tingalina mah jiga teu amisnya padahal mah ieu teh meuni kareueut cakial jiga permen aslina giung rasana teh tuh aya sirkam aya kuah kueh oge alhamdulillah hatur nuhun pisan para tetangga ieu meuni balalageurnya cikan aya nu sarua teu lamun pulang liliwetan kieu anu matak lilana mah geuning lelemetna sok sagala yang ditamul geuninganan beres dahar teh pan ngobrol bari sagala we dihuapkeun deui sagala dicomot tuh tingali cuacana pan kaparengan panas jadi ieu teh meujeuhna pisan bari botram bari moe pare bari moe naon ieu teh nya moe rinu asana nama emak teh tadi teh pan ieu emak teh pulang ngalal rinu ti sawah teh kan alhamdulillah na teh tipe kamari moe teh aya baturna jadi anu nyangka emak loba parena teh lainnya baraya eta mah lain anu emak eta mah poe pare anu tetangga emak bogoh da sok resep geuningan ari popoe aya batur kieu jadi lamun tunggu teh aya baturna teu kesel teuing.